A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati lan wajib amri tobat wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi apa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad yang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim. Anu mau kita mah kos kita geus cukup stekur di surah-surah nya nama geus ngarti nu pernah mondok sanajan teu ngarti pari pura-pura ngarti asa ngarti bae murtadan yaltawa kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab okona mamualaya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab rugi jasa dagang mah urang rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol. Ieu nu di majlis lolobana mah garoblok jeung tolol. Teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta. Ji umur dibere, dunia dibere, jag-jag dibere, mata waras, celi waras. Kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon. Tu lain ieu sia goblok. Murtadana ta murtadiran fa muslimun maka iku engkang muslim mantak mondokeun anakna pasantrenkeun geus maen teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantrenkeun abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapa nade ka neraka anak naneangan bapa baing ka mana oh barang kapanggih teh horeng keur ditalian abah deka mana abah mah ka neraka dih yang kunaon bah abah mah salat tepati kurang maghrib doang pan abah mah salatna kaburu nonton TV bae geula bah apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teh pandang ngabiayaan abah kajian abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus ojol bah abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujung neraka ka sorga bah tuh kan enak diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakit tenang ngabiayaan abah ngaju neuleuh abah abdi dirantai di ka nerakakeun kajian Gusti abdi teu tega neuleuh abah abdi di ka nerakakeun geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula mah ka sorgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaan ku abah abdi oh malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang karela bapakna di ka sorgakeun nyana di ka nerakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus ka sorgakeun bae kabeh ngan anu bapana mah dilawang bae cek eta cak bapana kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus we dilawang nyalindung we dilawang anakna ngomong deui ka bapana kakak ka Gusti bu aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajen abdi nu nyalindung bapak abdi ka jero sorgakeun
cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai dikajerokeun mah di pelataran bae. Cak bapak naik nggak cukup di pelataran ge. Cukup caknya nanti jahi salat ge carang baheula. Tuh kan gina geus ulah rugi kabeh. Urang ayeuna teu masantren, anak masantrenkeun abeh bisa maca kitab. Kan geus bisa maca kitab mangge kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati. Oh, hidup-hidupan kenyana jeung bupati. Pilkada, pilgub kapake aja bisa maca kitab. Kana raka kabehan. Wapi kaulin lani ku teteping dalam kausi jeung murtadun iku murtad. Wapi kaulin laning dalam kaul suwiji makapirun asliun iku kafir kang bangsa asal. Ieu mah punten mau tanya Kiai masalah hajatan acara ngadiukeun. Suguhan nyuguhan kopi, nyuguhan teh panggang, panggang ayam, nasi, telur, lisong, jeung sajabana, kumaha eta hukumna. Nu kieu mah teu kudu ditanyakeun. Sapira ieu mah hukumna hukum jurig teh mah kos kitu mah. Wa man lam yakum bima anzalallah wa fa'ana faulaika humul khasirun. Geus eta nu kos kitu pabid'ahan ngaran. Ulah osok ngancak disebutna. Ya di pengkolan, di tangkal kayu gede, di imah halu, di ayun-ayun. Cangcut di kaluhur kentengkeun abeh ulah hujan eta kos kitu bid'ah ngaranna ulah kulantaran boga kayakinan di urang kos kalar itu kitu bae datang ka kuari ulah sok aya nu ngahayu-hayu tetep kudu bae cek nya teh orenganan nyana nu sok nyokotanana jadi nyana ngintip. Jadi nyana ngintip, geus aya tancan, geus aya kunyana dicokot, lumayan cak nyana. Ngariung teu naon teu. Datang aya sorangan bae, bakakak aya, lisong aya, kopi aya, segala rupa aya. Oreng nyana jurigna. Tah eta kos kitu mun bisa mah ulah bid'ahnya nu kos kitu. Kepetasan-petasan ulah tuh kos gitu nanaon nya mun bisa jeung usahakeun bisakeun besi ke di akhirat ku sabab kos kitu urang engke ditegor ku Gusti Allah cilaka ulah. Nah ieu mangalanjutkeun masalah di negara. Lamun aya jelema murtad panggil adili. Aya murtad panggil integrasi. Maksudna titah tobat. Teu jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu nitah tobat. Janyana nage nunita tobat na kos kitu di urang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di urang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi negarana negara demokrasi betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae. Teu betah atuh urang robah. Sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia. Betah bae atuh teruskeun ngan ke
bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an ke urang ditanya urang marakyat mun ditanya gabari maneh bulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat maka aturan Al-Quran apa demokrasi demokrasi maneh kunaon dek ngarobah abdi mati daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu cak malaikat kanarakakeun teh mah masantren henteu atuh ngaji henteu lain gitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inog tuh nu neuk ditanya abdi mah jak kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahanya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu be abdi manusu anu lemah takut sakitu ge salamet urang salamet tinggal RT ka dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudna dek ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nangke ditanya terserahnya tah ieu mah kacaritakeun di negara Islam lamun aya jelema murtad maka wajib dipanggil kuno berwajib dititah tobat ka Gusti Allah Zaid abdi bener maneh ngucapkeun bahasa-bahasa anu kaluar ti agama Islam sumohun sesuai jeung nu kamari we tayeu mah lantaran nagarana negara Islam lamun maneh kuari tetep bae di agama Kristen nuku maneh dianut setelah maneh Islam berarti maneh murtad maka maneh kena sanksi samemeh maneh dikenakeun sanksi maka wayahna lah coba maneh bertobat ka Gusti Allah tobat lamun nyana tobat selesai urusanana tobatna maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cukup geus sakit masya Allah karim kitu keneh awewe anu murtad titah tobat lamun nyana daekeun tobat selesai urusanana lamun henteu daekeun tobat maka nyana kudu dikenakeun sanksi naon sanksi nu bakal dijatuhkeun ka jelema murtad nu bakal dijatuhkeun ka jelema murtad sangsina teu sabaraha ngan saukur dipenggal leherna doa teu sabaraha artinya paeh we geus paeh selesai urusan jadi okos nu sadis di negara Islam tapi ieu kan untuk mempertahankan iman sampai ka dieu sebab jang naon hirup ge lamun teu Islam ngaribet-ribet ribet di negara aya nu teu Islam lamun di negara Islam lamun daekeun tobat selesai lamun teu daekeun tobat kenakeun sanksi iraha eta
ialah diatur wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati wa fi qaulin cek sakal masakadar sunnah titah tobat daekeun tobat alhamdulillah teu daekeun tobat kenakeun sanksi kumaha sangsina bunuh ira eta wa hiya fil hal harita keneh panggil adili setelah manehanana daekeun tobat selesai baca 2 kalimat syahadat beres tapi lamun teu daekeun baca 2 kalimat syahadat bunuh cara ngabunuh teu meunang dipicis teu meunang hukum picis teh hiji-hiji mimiti leungeunna heula haju sukuna atawa saeutik dikeuretan make silep atau make peso anu seukeut teu meunang kitu tetep bae sakaligus bae dibeulem ulah dibeulem beulem bae lah cek urang teh ulah digarang bae digarang ulah kurang cenah atuh ieu mah digantung bae digantung teu meunang geus bae dipenggal leheran mentak di negara Islam aya algojo sekos kita beres selesai urusan. Masya Allah, lamun Indonesia jadi negara Islam. Waju ngaberesan jelema murtad. Alhamdulillah, asana negara Indonesia rada kosong. Paraeh jelema karosong. Encadu teu salat. Jadi ke rame lamun eta dilaksanakeun hukum eta masjid rame pinuh bae masjid. Untuk sholat zuhur panggil asar tedekeun sholat memeh maghrib bunuh ujianna jelema geus mararawat tasbih wadari bae di masjid illallah sholat mah teu illallah asal di masjid bae ta eta ieu nu murtad bunuh bae ya Allah ya Rabb. Sekedarnya hobae urang bahwa hukum Islam teh seperti kos kitu. Tapi kaulin dina hiji kauma yumahalu biasa sata yamin tanggohkeun 3 poe zain murtad sakumaha kamari ucapan teh pagawean teh misalna setelah dilaporkan dipanggil nyana bener-bener murtad ikrar setelah aya saksi-saksi bahwa bener-bener nyana murtad nah ieu nyana teu daekeun titah tobat teu daekeun tangguhkeun 3 poe sugan isuk mah berubah kesugan kadua poe berubah kesugan katilu poe berubah tangguhkeun 3 poe. Setelah sapoe panggil deui Zaid. Ya Pak Hakim, bagaimana sekarang keyakinanmu? Tetap bersikeras untuk masuk Kristen atau kamu mau tobat kembali ke agama Islam? Saya tetap berkeyakinan bahwa agama yang benar adalah Kristen. Kamu kenapa masuk Kristen? Kasih supermi saya. Udah iman diojol jeung supermi doang. Iman aya nu diojol jeung supermi, aya nu diojol jeung jabatan, aya nu diojol jeung kitu awewe. Aya nu diojol jeung awewe. Cek bogohna Pak Jayad, saya mau kawin dengan kamu, saya cinta, saya bener asal Pak Jayad masuk Kristen sama dengan saya. Kata ayah anu, iya dah siap gak apa-apa. Alah Gusti, iman diojol jeung apem Gusti, Allah doa itu kira-kira. Masya Allah. Tapi kan kira-kira jalan loba tanu kos kan itu di Indonesia. Gusti Allah doa tangguhkeun 3 poe. Ulah waka dibunuh lah hari pertama, hari kedua tanya deui, lamun masih keneh manehanana tetap agama Kristen,
antepkeun hari ketiga setelah diinterogasi diadili tetap nyana bersikeras murtad bunuh. Masya Allah bantak fa in asra kutila mun manehanana tetep bae bersikeras agama Kristen atau agama Buddha kafir lah bunuh bae geus. Masya Allah kan kumaha lamun asup Islam wa in aslama soha wa turika lamun nyana asup Islam sah Islamna jeung tinggalkeun teu kudu dibunuh aman berarti. Di urusan di negara teh loba urusan negara teh Masya Allah karim urusan nu murtad urusan nu teu salat urusan nu mabok urusan anu zina urusan nu maling nu korupsi urusan tanun gaku negara kos kadar itu aman negara lamun eta dilaksanakeun Al-Qur'an geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil albab dilulus yang boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun. Zaid naik motor pas lampu merah dikukun nyana culek-cilek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokona mah satungtung eueuh jelema dah langsung bae. Eta kan hukum eta kos kitu karena setiap lampu merah berarti wajib berhenti. Kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi. Gitu kan? Nah, lantaran kijaya culak-cilek usaha, bot ternyata polisi tret. Polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya nakunya anak keneh. Lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo. Kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan. Teu salah kan polisi mah. Tangkap, trik. SNK. Ada, Pak. BPKB. Pak, dari dulu juga polisi enggak pernah nanyain BPKB, Pak. Ini mah lain lagi. Kok udah jual beli bae polisi poho meureun deui nya. Ajakeun BPKB segala. Masya Allah. Nih Pak, KTP. Je. Atuh geus aya KTP, geus aya SIM teh KTP di jerona aya. Tetep ditanyakeun gini. Kamu tidak tahu tadi lampu merah? Tahu, Pak. Kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang. Kalau ada lampu merah, kamu harus berhenti. Tahu nggak? Tahu, Pak. Lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi? Tahu, Pak. Bloh di jalan lagi jadi. Lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti? Hah? Kenapa? Saya nggak lihat Bapak, Pak. Pada bloh di tadukos itu karena. Jadinya nate sieun sote aya jelema aya polisi ketika polisi mah tabrak bae terus nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab polisi seak aya KPK nyana hati-hati KPK bes kos kitu bae terus ayah ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adit baik bahaya ayah pemimpin datang kadinya lalakona dirapi-rapi pemimpin geus datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden
presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan biar kos karir itu teh masyaallah karim teh urang mah kajelema nah urang ge kunaon sia teh salat dah teu kaduluan ieu ku sasage Allah panele mana tuh pernah kapanggih anjing Allah eta teh boga keyakinan ngaran ketika jelema daek ke salat boga perasaan teu dideleukeun kan ku Allah ketika jelema teu daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideleukeun ku Allah ketika nyana nonton TV teu asa dideleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus ketika nyana manggih jahe bonceng deres lain ki haji nage rada pangkat ustaz tetap dibonceng mah cek nyana hok ilmu badir ya eta kan rasa teu dideleukeun kan ku Allah tah perasaan-perasaan eta ku urang dek dipikeun supaya urang boga perasaan dideleukeun ku Gusti Allah nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideleukeun bae ku Gusti Allah lamun bener-bener asa dideleukeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab dideleukeun ku Allah izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dia nundutan goblok meureun emang aing teu neuleukeun ka sia pantogeun sia ku aing teh teu asa jadi teh asa dideleukeun ku Gusti Allah masyaallah nah ieu nu hese ge urang teh ya ieu ngadatangkeun asa dideleukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kuncina naon ya tobat geura ge ka Gusti Allah lamun ieu nita tobat ka jelema murtad lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka surga geus dijamin ku Gusti Allah maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin surga tapi tetep bae istighfar urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu tapi tetep teu daek istighfar kunaon eta urang teh teu boga perasaan salah padahal dideleukeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan teu asa dideleukeun ku Gusti Allah nah jang supaya asa dideleukeun ku Gusti Allah tobat geura ge tobat ai tobat teh kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sepatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kunaon aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek kana mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun edi sia digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme di tika kurang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang osok badan takan eta kan can ditika nah eta ge sarua bae tobatan ka Gusti Allah ayo geura ge nu ti mimiti balik datang ka ayeuna tobatan
Waduh baheula teh pernah nonton orkes lebih duaan mata segala pakai goyang beuh inul teh jeung ceuli pake ngadengekeun musik.